Iya, hayam bahaya keur ngadu jeung hayam sesar ya. Tah, mana cacing ada dia? Aing ka ditu lah mau parab. Bucet-bucet dina huntu aku ulen. Aku ulen. Nyir. Yang saha ieu euy di kebun batur? Lumayan lah bisa dijual. Lumayan lah yang kukuteun di imah mah maneh. Anjir, canggih ieu mah euy. Hayam nage aya jaweran anjir buluna anjing bulu di Jepang ieu mah anjing. Haus ieu mah. Lamun dijual ieu euy aya bahan mahal anjing. Asli, poe ayeuna aing gede milik anjir orang bawa lah, lumayan. Alhamdulillah, menang ayam alus. Alhamdulillah, menang ayam alus. Halal lah. Ieu manang mangih ieu. Bapak ya kemana? Kaharep we biasa ulin jang. Ngiring yap. Dot nya ayam saya teh mana? Ayam urang atuh matak dibawa oge. Nyoga ayam ti mana maneh? Ieu di aki urang pamere. Beuli we tuku urang 30 mah. Mung 30 mah murah-murah teuing anjing ayam alus kieu. Sok atuh sabaraha? Sok 100 lah tah dibikeun. Soal 50 ayeuna ku aing duitan ya. Mung yang 100. Soal 50 ya. Teh ya 50. Mung yang 100. Tah tinggal tambahan 50 deui. Geus 50 atuh, pan 50 dia mah jang meuli parabna ieu mana? Mung 50 mah meneh kena dikukut urang Soal 50 embung sama. Waduh kan jual 50 anjing teu beli baju-baju acan. Pura-pura ngaleos bawa di goroan deui. Beda halusnya jang hayam mah. Wah, ini kitu 100 beli we. Dot. Sah, beli we 100 eta. Kita tadi anjing piragi nama 50.000 da teu Pan tadi mah keur parab 50. 100 wae. Ya tuh duitna. Ya benar sih, ya hayam maneh. Matak tawaran ge bener maneh. Aing mah sok sieun sama da pulag padog wae pinter. Ya halus itu hayam teh teu muyung. Ya alus atuh tanyakeun we atuh ka hayamna. Oh atuh nuhun lah aya kitu mah aing mah. Lumayan. Di mana we milik masalah jandi imah teu mau naon oge. Tadi nama erekna tutut kalamangi hayam di kebun batur lumayan lah jang baju. Alah anjing mana hayam aing. Sugan kabur. Anjir dah kana lagi bolong euy. Coba hayam mahal. Aduh aing mah. Beli teangan nih mah. Lek urang ngalayan nu gering na mah. Naon? Nu gering erek mah. Naon? Nu gering lek nu gering. Ih, astagfirullah, waya ki eksar ya mana? Usaha nu erek sare nu gering lek. Rek mah. Jajak. Mama maot mana teh. Kagok sedeng deui asar teh. Anjing eksare mana? Diajar pae. Sia mah anjing saha nu erek ngajak pae atuh. Ngalayan nu gering. Sing bener ngomong teh. Tong sare, tereh asar, tereh maghrib pamali, samangsa mencuk orang Sunda mah. Urang orang Sunda ya. Sia mah. Ojek. Kau ngedukung naik ke mana? Tungguan aing. Woi, tungguan si Ajik. Ada yang bagusnya. Lumayan ya jang. Bapak gedung kaya main cowok. Anjir, jika hidup hayam orang euy. Tapi nah dibawa ku si RT. Jika hayam urang teh mah. Saruam beureum mana? Ieu mah hayam nu bapak urang. Ya heuh kitu nu balik Ya heueuh ya mah tadi nang meuli urang. Yang mau hayam sama nih. Di sidot hayam aing nyadenya. Pokona mah nu saena ieu mah nih. Jawerna oge canggih ya. Si Ina bisi maneh keur ngadar daging jang nyenghil bisa. Ya heuh kitu si Dot boga hayam di mana? Yakinna ngomong ka urang mah. Mana ini si Codotna? Teuing tadi madang mau ngek balik sih. Naon men nengan si Codot. Ningali hayamna. Kade aing mah. Jika hayam urang ieu mah Si lepas. Hayam urang ieu mah. Sok ngaku-ngaku uriteun teh
sarua mah jeung maneh. Sarua bener imah yang urang. Pokon mah aing kapalan naon, hayam ieu nang meuli sidot, aing mah eta mah urus sama jeung sidot. Aing balik heula ah. Jang, tuh Jang. Ih nya heueuh kitu akhirna sidot boga hayam alus euy. Ah tanyakeun kalau langsung ngajal mana. Anjing era ah. Mariam pamali. Jos, di ka mana maneh? Yang sidot. Naon kitu maneh neangan sidot? Oh, setek. Naon mana ke sawah we kieu geus sore pamali salamangsa cenah cek orang Sunda mah nya. Yang sidot galuh setelan ke sawah sia. Oh, kali nyokot pacul kebiasaan we maningkel pacul di sawah teh ih. Sok kitu maneh mah tong pohoan cete ngorak keneh can kolot atuh. Tadi hayam alus gina nu adu keunjung nu maneh. Leungit na kanang si anjing nih. Terus maneh naon hubunganna jeung sidot atuh? Tadi teh orang teh panggil si RT ya. Mau hayam, tinggal teh hayam jika urang coba naon ge. Kita ngaku ngomong nama. Nang meuli di sidot cenah. Ari sidot boga hayam eta ti mana? Di akhirna cenah cek si RT mah. Yang we atuh ka imahna? Langsung tanyakeun ka sidotna. Kapan IG arek ka imahna teang ku aing langsung. Heeh, maneh kudu buru-buru dibawa. Paculna bisi dipok ku batur. Ari aing yang sidot anjing lieur ngomong si bong mah. Heeh. Ieu euy. Tuh anjing jelema na. Nyir, lumayan euy jang jajan dah. Pak ayeuna teh poe naonnya? Asa milik kieu urang euy menang duit euy. 100.000 anjas jang ulin jeung jang meuli baju. Dot, maneh ngajual hayam usaha. Nya nu urang atuh. Boga hayam usaha maneh. Namangi di kebon anjing tadi nama ngalatutut anjing pasti aya hayam nih godot deh ku aing dijual anjir. Si emang make jeun godot deui. Hayam aing teh kabur na kanang anjing meuli nama 200 ya teh galuh ih. Memangi ih. Tuh, ieu mah hayam aing anjing Sia, dia kuna. sama aku Dia gitu. kuna. Aing maneh bukti naon? Tuh anjing na dipauk ke situ goblok ah. Sia nang maling. Aing balik anjing karunya kieu hayam anjing. Sia deh, segan teh maneh bener aing mah baru di duitan duitna. Itu mah bisa beli baju atuh di bawah duitna mah. Tahun dari maneh. Anjir. Action. Kamana nih si codotna? Ka imana segala mah tadi. Action. Maneh ka mana? Anjing. Yakinna cenah si. Banget si anjing. Si anjing. Da urang mah manggi. Aing balik heula anjing. Maneh deh segan teh yang maneh pamer teh aki maneh dijual segala. Ya si anjing nang maling dia kan duitna.